Arim bisu takang lumampa mandek satengah king marga satengah king marga Raden Gatotkaca Doh nampi pansien ti Prabu Baladewa Kresna doh ye ge pikeun ngagagalkeun kana maksud jeung tujuan dawala anu bade angkat ka sawarga Maniloka ye ge ngandika dawala doh pikeun ngahinarkeun bening seweng antawi sepuh sareng sepuh doh cing kumaha kula Gatotkaca aya hak salaku keamanan negara hiji-hijina syarat jalan keluar na lintang ti maneh kudu digagalkeun dawala doh katenang nuhun mun ngagugu baras mun teu ngagugu Gatotkaca bakal ngayakeun tindakan hampura dawala doh laras
Raden Gatot Kaca lajeng bade mansat ka Gagana Wiyati. Iya inggih. Make jalan awang-awang supaya langkung gansang emutanana. Doh, leres. Lajeng ngelirik busana. Apa busanane Gatot Kaca? Busanane Gatot Kaca jabang Masmur susun 3 sumping Mas Reneka. Inggih. Hulur-hulur nganggem Drasmara aja jamang susun 3. Jenje. Gelung supis simai prahas tahun sakan sana. Inggih. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Doh, Simai raksukan Krean Takusuma. pengawasanipun. Penguasaipun orahana braja ingkang tumama. Inggih. Simawe sinjang wasununa. Ya suasana. Suasana wanci tengah saat boten saat ketinggal wonten hujan datan kehujanan. Inggih. Wonten panas datan kepanasan. Inggih. Lan mawe terumpah ceramah. Wataknya. Wateke bisa nojer kapur ngabah Jumantara. Ya inggih. Lalu mampar Raden Gatot Kaca. Ting watang najak suci kemar ting watang najak suci kemar kasiatnya mengharapi ngeteming sia kasiatnya mengeteming sia anget kalaning wangi Raden Gatot Kaca larak lirik-lir dadali. Doh, iya inggih. Parantos ngungkulan gunung-gunung pasir-pasir. Leres. Eces jentre pertelang emang boleh di awang-awang rungka-ringkal nawalungan. Doh, iya inggih. Kalayan Gatot Kaca nyawang kanu kaanganganana. Yakin dawala nuju ngaganeang lumampa. Doh, Malihan sarang-sarang asta jingga penginten penak bisa tengahing marga. doh. Olah, naon den? Geuning jeung si Cepot. Olah. Cek aing wayahna balik deui sia teh. Kudu ngagogo kalanceut teh. Nyeureun sia teh, cicing tong pepilueun. Ngagurat batu. Nya ka bapak aing tingali sia di lembur teh daripada mitnah nu teh moal. Udah
mau bisa dihalangan meniku kekeh niatna mah. sehingga gugu kaing lamun jaga gugu si aing ngambek ya awas ya lamun mental lamun aing hasil dunya ti sawarga Heeh. ngalamun teu mere dikadek Aduh, sieun itu di mere betul teh. Sieun. Alah. Ya Kang, lain si dawala tapi ka pedegong kieu lain ngagurak batu eta teh sangka. oh Teu beunang dicari. dewe kucilak eclok dawala deuleu ongkos oge deuleu Ka Paji Otong congeang teh ngecelok. ka Pak Haji Otong ka Pak Guru Ade Wahyu Ciomas Ciomas burukan teh. Ya, marukana teh jangan ka kaputra. fotokopi dinya di buah dua Kang Opik Kang Opik burukan teh. hah Oh, di dieu arah raya. saha dalang Parili Suparli teh teh. Palili Suparyi teh dalang teh teh Era ngokong areba bisa tuh. oh heueuh bener oh tuh geningnya aidek sakola mah Urang buah dua da Parili teh atuh. urang buat loba baheula teh baru dalang-dalang teh di dieu teh euy Oh, sumuhun kurang. oh Mana naot sapali teh teh. ngarebab ieu teh meuni teu gengsi nya oge geus gelar Nya ge dosen mah. urang mah sarerea pan teu SMP gitu tamat Ah, tapi semika cinta teh eta kan teh. oh tak itu ngaran-ngaran jiwa seni teh eta beunghar seni teh Jemar Jemar Makanya. mana ada sok laguna naon. pangesetkeun ke jang lili Laguna Ibaratnya Allah. kukupu ibarat tenang maya bisa arewos menjadi taman Ya kalau yo ibaratnya Allah. kukupu ibarat tenang Si maya beja Allah. menjadi Maria Sayin Wibita Lain kukuku dikasihnya boga rupa bujalu uriman ibarat deui kukupu ibarat tanah saya beja gembira beja di kurangin tetanyaan ngawat peting pangulina Sang bebaredokan. eureun sia Yahudi Baku geus bebaredokan teh. teu nyaahnya sia ka Aki Umbaran Oh. ka Pihin Pin Abah Yaya bedog Ya. bedog ukir Teu watir-watir ka Bang Pole. Pak Haji Adung Ayah. buah dua Buah dua. Pak Momo Pak Momo. MP Congeang Heuh. Pak Guru Nunuh Pak Guru Nunung. Tuh.
dibelaan kumaha kaing cai Aisyah deh sing naon prioritaskeun eta teh ses dewek nya atuh kudu kumaha ieu pakuwu buah dua ieu padadang anu sakitu segala diayakeun segala diasongkeun kan marare udud ka sileing teh nya atuh sab dilalajoanan ieu teh anjala teu dikeben rasana teh meureunnan di kamar teh ampun saya Ibu Haji Yayan Ibu Haji Yayan Ibu Haji Yayan muhun Ibu Haji Yayan aloh nuhun teteh aduh di Sumber Kang teteh hah di Sumber urang Sumber aduh dulu itu nyecep kadek oh nyecep kadek aya yang munggah bener jajak kalau harus jadi nuhun boga keur munggah ye euy aya yang beli jamaroti kan alah kan mah payu aya balik yang beli tahu Sumedang ai bulan puasa teh ning barudak aku makan ai geus dahar subuh teh geuning palus-alus deungeunna palus-alus leungeunna teh di kumah henteu hayang kapuji ku babaturanna hayang kapuji meureunna karena kaciri Pak anu aya 5 anana barudak teh tah cenah ameuan leungeun aing doh kamu beureun daging hayam aduh cenah euy maneh mah saur teh jeung daging hayam aduh meuni mewah cenah meuni mewah anu saurang deui tah leungeun aing ameuan daging domba tah mah aduh meuni daging domba maneh ciri-ciri ning orang ada maneh mah abong jelema aya meureunnya mah cenah mah abong jelema aya tah cenah nu aing ameuan wah nog asin nog asin ti Brebes tah nu aing ameuan udang aduh aya budak saurang meureunnan teh jeung naon-naon barang hakana teh cukup jeung uyah da jelema teu boga disumputkeun leungeunna teh ka tukang nah cenah maneh teh diameukeun cenah moal dek mah datang teh ka imahna mak cenah batur mah cenah palus-alus deungeunna cenah leungeunna teh di kumah bari cari mas bahas budak teh aduh watir mah budak ujang cenah diameukeun teh cenah teh bau naon-naon cenah dadahar oge daerah ujang teh ulin disingkirkeun wae kadieu cenah sia dibawa ka kamar budak teh teh dibebaskeun kana naon teh leungeunna teh ku indungna jig cenah sia ambeulkeun kitu ka batur ambeulkeun teh ka batur tah cenah aing mah jamar roti meureun ku indungna teh dibebaskeun heula mun kana kelekna lain kelek mah bau hasem jamar roti mah kalinya jauh nah naonnya nu bawa jamar roti naonnya aya cing naon sing anu bawa jamar roti naon nyaho sih ya jamar roti lain bener lain jamar nyungcung alah luar biasa ngaran-ngaran bulan puasa gini nya bulan puasa mah jeung ya ka urang dieu ayeuna penting ieu teh atuh etang-etang mapag sasi siame urang teh sasi nu pinuh barokah bagja pan urang mayunan sasi Ramadan pinuh barokah puasa deui sasi anu pinuh ku barokah nya kan urang ayeuna nangapoyang heula ieu padadang di dieu sumuh dihibur heula bapak kuwu buah dua dek hayang ngalongok eta mantan kuwu Kang Herman atuh paingan nelpon teh jelema eta we teu damang cenah setruk naon teu damang Kang setruk teh nya pisan ke Panayagan nya pisan ke Panayagan teh baheula hampura gitu teh tiasa ngalongok kayaknya gede subuh gitu sumuhun Kang sing ngadamang we Kang sing ngadamang kumatak deh kayak ke buah dua ka dieu naon Kang naon tah anu ka kodok itu pake ngoceak seganya Kang
aya nu kacanggeum Aya lu katodel, aya lu katodel gitu. alah Itu anu nawaran mijon lah kan. Inum aya nu nawaran mejen kaing mijon. Inum itu si lain. luar biasa mang tahun-tahun aing teh ka dieu nya buah dua baheula dek itu tuh di Cibitung memimiti teh baheula teh Akang mal Cipari pan itu. Cibitung baheula keur budak baheula teh keur budak Terbudak wa kana kabobos. ari ayeuna buuk geus beak geura Si orang geus kolot geus biji huis garanteng. Uh. Baheula mah kasep keneh atuh wah baheula mah aing keur ngora mah di udag-udag wae awewe Oh, erek naon Kang? nu nagih Suganda lu bogo. alah di udag-udag wae awewe baheula mah aing teh Oh, Kang. anu minta tanggung jawab alah ampun eta ningal tukang ngalok mang eye Bang aya. mun geus kolot pisan deuleu Teu karasa umur geus ninggalkeun dunia hitam tapi sorana mah masih keneh peungkeur Pengker Kang. sin alok dewek ade di Rosida geus Da geus kolot. geus dalag-dalag deug leumpang oge Panon. geus loba nu maot panayagan ge euy Nungtutan Kang geuning. ait Ait. akep bani tukang rebab Ojai. ewon Ewon. Ojai. ojai Karsa. ade karsya Maraya mah acan Kang. aduh iya padadang teh padadang Junaedi sumping ka Giri Harja teh wah make jaket tentara Wah, jangan rab rib. make jeung mawa tahu segala oh jeung rontongna Ujung lontong na jeung cengek. ame murah beurnya alah ampun lain cenah rek nyunatan masa ieu teh cenah jeung nyunatan budak we oge ngagusaran wayahna cenah Mang Cepot ngejerak heuing teh da geus kolot Geus kolot bener Kang. geus haroream dina duit leutik mah kitu teh Biasa lagi 100 saya kaluhur atuh. oh wayahna cenah ieu mah sakali ieu mah teh naon cenah atuh cenah da kitu ning genggerong urang buah dua teh jikaos nu ambak ngomong cenah Rahasia Kang. atuh cenah naon atuh cenah lah kurang hampir sekali deui ieu sekali deui lah Oh, kan itu nama moal jeung paling. Semoga tuh. sih teh bari sakalian maling ngaliwat gitu da puguh reka Brebes isukna nya cenah cuh Isuk teh kabar bos jauh Akang make beurang. Banjar Harjo nya Jalan ke Cibingbin. lemur kowek ke cuma Sebut Jawa kowek. lemur Daerah tukang bakso. Jadi Jawa Tengah Jawa Timur mah ku ngawayang Urep Toto Pitono handengi Kang Kaikoa di Dosa Purwo Raden Naryo Brotoseno Mrojol Mrokononon Lor Morosot Dosa Nolo halo pada diurang mah ku'a ciri khas Jawa Barat surep data pitana handengi Kang Kaika di Dasapurwa iya bahasa Eka marang sewiji adi newi Purwa wiwitan dah Purwa baheula ayeuna mah ngahamur-hamur waktu jadi kikituan teh. Ngamur-ngamur waktu bari. Dan ulah aja memang ngadengkeun kitu. Ayeuna mah rajoan teh sikina we nu karari. Suganti ini ti imah teh euy engke penting engke euy. Aya hiburan murwa. Wayang we. Wayang goreng. Urang ngadengkeun sungsap. Atawa saur Padede Amung teh begini nya. Makan
ngaya maya pangalokan kayaknya mayanya kembang sungsang dinang kunang kotak rawis waya sorry Subang orang Bandungan nasarios pawayangan Kidalang bade ngawitan ngahaluang lagu Adam babu rene babu hawa aduh ampun Siskang dan Nurwili Pajengkeun seni kaku seni sunah tuturunan karuhuran ngagelarkeun Cahya Nur salah alah ampun cara beda koki beda masak ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana da boga ciri khas masing-masing ciri khas Dede Amung eta cecep pan beda Tuh. deui cecep lamun dalam Bogor murwana teh kunjian jali-jali tunggal naik ku bisa Pak. harut marut abazia Tuh, ciri khas Bogor turunan dalang entah ada babu paas ai Karawang kan ciri khasna moal saya cicing kopi cicing Inome ku si lain kayaknya. Mantap dicarekan usaha. Nawisan ke akang gitu. Seni Sunda teh anu wajib bisa dipertahankan euy. Oh, kearifan lokal teh. Nya, ulah nepi ka kali ini. Naon sababna? Nyaeta pikeun nakis datangna budaya-budaya deungeun ka urang. Anu teu cocoknya kan. Lain urang mungka elehkeun sing sajajar we ka hayang mah. Nya saimah. Cara jeung katang tuanana urang teh kudu ngaronjatkeun kreativitas. Eueuh deui. Sabab ai seni mah tiada hari tanpa inovasi. Ada karya. Cenah eta jenuh. Nah, kejenuhan itu adalah motivasi untuk berinovasi. Masih batu loncatan. Heeh. Nya, penting jeung matak ayeuna cep lili tah. Oh, cep lili dari generasi. Dina soa karawitanana geus tamat. Tamat ta Dosen. Moal teu reueus Ibu Ramana hasilnya korakeun teh. Nya teu mubah akang. Geus bisa ngarebab ayeuna mah. Ngarebab bisa wah. Eskar. Sarjana karawitan. Betul. Alah. Can kana esbek. Naon ari esbek? Es Bekasi. Eskar sarjana Karawang. Ayo sarjana Bekasi. Alah. Es Pak Agus Willianto ayahnya. Ayah. Nuhun calon wabuk tah. Sumohon. Padadang wengi ieu dihibur ieu sana mengukur ngahibur murang kali sepitan gusaran. Tapi bebas ditonton ngahibur warga masyarakat sabudureunana. Anu ti tebihna ti caketna sok sanajan. Urang dina sajeroning hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus. Da tadi ge pan hirup teh bodo-bodo acan ieu nyangakeun sabrang salayane lebet ka sabeban teu. Nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah teu etang-etang kulam sonten-sonten tamih ngalamun heuh. Kadena urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan. Lamun sing jadi ajakan demi kokohna persatuan jeung kesatuan bangsa di negara. Laras. Nya tak itu urang ngadoa mudah-mudahan ieu murang kali nu disepitan cing jadi jalmi anu soleh. Amin. Cing milik rezeki nu jauh junuk nu anggang datang nu caket gara ka kore.
atuh ieu murang kali nu digusaran cing janten istri anu sholihah Amin nya lares padadang nu kagungan maksad tilas karugelanana muga-muga cing kagentos anu melipat ganda digentos ku rahmat pitulung Allah tak kitu tanaga leuseum urang petinggi teh nya euy wah tanaga loyo atuh Kang urang mah padahal nu di imah mah hees tibra ngunangan ladang aing teu hees teh narima duit teh sugih oh bari jeung jarang digarap we buat tebulukan ya kan tapi alhamdulillah ladang cecileuweungan di lembur batur teh imah gedong mobil loba sawah lega oh, perumahan akang mau lamun dipake sombong mau dipake Asep tong sombong sia ulah sombong geus didudut mah deuleu eta roh balik gubungnya kan sia teh kari jadi bangke ku pamajikan ku anak teu diusir murukan teu dibenerkeun hees di imah secara tidak langsung diusir bapak silahkan untuk pergi selamanya cek anak cek pemajikan goodbye papa aing di ruang we tunjung nama saliwat menyeri hati eta gedong menang hasil cecileuweungan aing ngadon dipake hees kumaru can mobil kan ku kitu teh mau nyeri hate nya saliwat mending podaran heula ti ayeuna pemajikan gitu abeh teh nyari hate mah balikeun kumaha ya Kang lamun pamajikan leuwih ti heula paeh muran aing pasti kawin deui benar itu tuh pan hiji-hiji tawa bareng yang dipaehan mah bikeun ka eta abeh teh nyari hate bareng bisa wah ulah eta mah hukum alam syaratna masih licek keke hukum alam Kang namanya tah kitu euy Kang da ulin di dunya teh ulin teh beda ti sare teh beda ti sare kumaha ya sakarejep oh banyak kerejep ker we ngan ai paeh mun kerejat gitu paeh mah kerejat ai jaring tina sare mah korejat ai paeh mah kerejat adeh beda saeutik korejat jeung kerejat nya Kang ditinggalkeun kabeh oge moal aya nu dibawa daya nu matak ayeuna keur hirup kieu gedean kahadean jeung urang mana we jeung saha wae nya sing lobaan silaturahim sabab loba dulur loba rejeki alhamdulillah gedekeun silaturahim aing ngaran-ngaran digedekeun silaturahim mami cinta kana silaturahim mah cenah bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina amin benar mudah-mudahan atuh urang kasih ieu wengi teh urang diage ajang silaturahim sumuhun itu cing parajang Yuswa sadayana arageung miliknya urang dieu benar sing balaleunghar urang dieu wah puguh we ai baleunghar mah urang narangap wayang ge teu ku akang kuturunan akang oh saha we dalang nama da ayeuna mah geus loba petetan loba ayeuna mah nayaga oge ayeuna mah nu nako gamelan teh geus barudak anu ti alam wae tapi anu ti akademis anu ngaliwatan pendidikan sumuhun nya urang mau formal pendidikan formal tacep lili pan waduh wadek Kang Lili bener pas ngarebabna oge euy ngeunaheun ka kuping si goreng ilmu nya nu ngadatangkeun teh ilmu makanya loba keneh udah gente ilmu teh naon ilmu naon eta loba sinen ayeuna ieu dosen tukang rebab dosen hiji deui brimo macak aing mah kudu mahal ge kitu da mayarna aing mahal jadi dosen unggul benar sinen dia 4 juta bandrol tarik teuing da kitu atuh da aya ilmu teh bibit duit tadang uang bibit da kudu kagantian bayangkeun aing kudu mayar Lili Suparli 20.000 tah sapocing
Wah, saya tahu teh teureun-eureun apa. Bayar Ibu Nunung 2.500. Aduh, beli gede. Bayar Mang Eye. Bayar Mang Eye sing sabaraha sia? Sabaraha? Oh, gede 15.000 teh. Oh. Alah. Ibu Sinen, Ibu Nunung teh eta teh naon Kang? si Bangbung Hideung depan ieu. Oh, julukanana. Berarti baheula ge aya julukan Sinen mah. Oh, bener tiba heula. Aya si Bangbung Hideung, si Kerak, si Cangkurileung, si Toed, si Layung, si Gereulung. Wah, si Mata Roda. Urukan si Mata Hiji. Si Saberawit. Si Ranca. Si Jangkrik. Ai disebut si Ranca teh susuna badag. Oh, susu boleh sapi paras. Panggung teh kitu tah. Udah lu yuk. Aduh, ampun. Aya si Peut si Bungsu. Si Peut tu sok udun. Oh, si Balon. Hei, kakarek ngadenge aya si Balon. Pamane sileng kakarek ngadenge gitu aya si Balon. Oh, dina seni na beh dieu atuh. Si Laja aya. Nah kumari bayat si Laja. Sinen dilani si Laja. Ya, kumaha teh? Ngawayang buah dua baheula macan kieu. Can rekep imah. Jarang kene cuk celok baheula. Ai panggung baheula merapet. Jeung juru imah jeung golodog. Da teu make pangeras. Abe kadenge ngeureung hajat. Matak parieu dalang baheula. Ai barang gejerak ngadalang. Oh, gretek teh hujan teu eureun-eureun. Woi, ngari rinci. Nu lajo saurang-urang acan. Keur mah hujan. Anjing ge rageg perbutulang. Keur mah hujan dalangna teu rame. Keur mah hujan dalangna teu rame ongko. Ai Sinen tengah peuting hayang kiih meureun. Hanteu rek ku catrik. Catrik bagianana. Baheula. Zaman ecin bener. Kulantaran eueuh nu lalajo nya kapipir nu hajat. Kabeneran dipipirna teh di tukang teh kebon. Porosotkeun calana jero singsatkeun samping jogek ke Cinogo. Lempeng pisan kana boros laja bayangkeun. Geus beak siki teh kitu ane. Aduh. Udah korsea. Geus teh nuhun ja. Ngawakilan salaki aing. Heeh. Alah ampun, kadidinya dilandi we si Laja. Si Laja kadidinya riwayat teh. Heeh. Riwayat teh. Wah. Si Kuntung aya. Nah, lain kumaha riwayatna si Kuntung. Riwayatna si Kuntung. Riwayat. Hah? Riwayatna si Kuntung. Ai Sinen teh tinggalin. Hari teh. Terus Tuluy megat beca. Iya, megat beca ke terminal. Terus Tuluy naik bus, da ngawayangna teh di Tomo. Di Tomo aya geus kitu. Naik bus di Bandung teh. Di teh Cicaheum baheula. Pak bus turun di Tomo. Aya geus di Tomo. Di Tomo teh geus ngarariung panayagan sadaya. Dahar heula. Nya. Tuluy ngawayang beurang, tuluy peuting. Tamat we. Tah dilani we si Kuntung. Bayu para baman. Nah, sangkut paut jeung Kuntung da eueuh atuh. Teuing teh nyamuk cek oge. Di mana nyamuk lah sok jeung Kuntung. Suganti Sinen sok ngarokok. Pada si Peut. Ada lamun kitu kan mau rame ongko. Jang. Belahan. Nyata eta si Dawala kabina-bina teuing nya. Sok katua badianan ku akan sugan. Naon kadieu? Sugan ngagugu ku lanceuk mah.
Kadieu geura keras tulis sauran lain ieu jelema mun urang mah cicing di ditu. Lain maksudna nenengan silaing. Dalam mun aya silaing di ditu wah cilaka we. doh Di kepung wakul buaya mah ngapeuleun. tingker kurang Nya, oh silaing eta dewa teh sesembahan asa are mah loba nu nyembah ka dewa ieu teh. masih kena loba Masih keneh loba nyembah ka dewa. pada waktu suka Entong dicarekeun bae. ada pamanagan anak itu Ulah dituar pamadeganana. Lalawora pamadegan dituar wani maehan. ayo jadi kulit jadi nadi Kan edang keke kapanggih ku dirina. Sabab pangna kitu oge untung aya sesembahan. Lamun eueuh primitif pisan meureun. Da yakin meureun pangna nyembah ka dewa oge manehna teh boga pelaturan-pelaturan ti dewa. Aya karasana tangke meureun saeutik demi saeutik ningkat. Mode budak we kitu bayangkeun budak. Da canyahun agama teh naon karek tuturut muni. Ulah wani-wani nuar pamadegan batur. Bisi eta teh proses dek bener teh kumaha we rupa-rupa jelema. Tah geuning geus boga pikiran kitu mah siling. Tah ayeuna teh silaing seolah-olah nuar karena pamadegan batur. eta Ayeuna dewa dek digugat ku silaing, bayangkeun ku silaing. Tong boro dina ngagugat na panggijeng dewa init na ka sawarga we. Yeuh bisa na eta sawarga kancikan ku silaing teh. Sawarga teh pitempateun jelema anu iman takwa ceuk pamadegan dewe. benar eta Ayeuna silaing dek init ka itu bayangkeun. Hartina silaing teh geus boga rasa bener hirup teh. Pitempateun jalma-jalma anu bisa ngajalikeun rel ka manusiaanana. laporan Sombong silaing hartina geus boga ngaku geus ngaku pang benerna nu batak ni lebah dieu euy. Sapayang hirup mah diajar. sagawaya Sekurang Inggris teh mah long life education. Sepanjang hidup kita belajar. belajar Sanajan urang geus kolot. Daek bucu baca, daek tuta tanya, daek itu daek ieu. Belajar. Ulah boga rasa terlambat, better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. betul belajar terus Sok balik deui, cing meunang disarek ku dewe, cing meunang disarek. Ieu teh lanceuk. Guru ratua ngatua karo boga dulur panggedena mun lalaki wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa. Boga dulur panggedena mun awewe payus di aku indung seolah-olah gaganti indung. Bisi silaing katulah ti indung bapa. Dilanceuk. Sok. Moal tamat sia ka sawarga moal nincak-nincak acan di ledora ka ti indung ti bapa. benar Can aya restu teu jadi kolosok balik deui. Sinyaah ka diri, sinyaah ka kulawarga, ieu teh bakal jadi fitnah ka ituna. Sing ngagugu ka ieu. Era ku cai kuring teh. Coba ku cai era ai ku aing teu. Naon maksudna sia teh? Cai di mana turun ti luhur gunung, di mana di benung kajen saah leleberan tibatan pegatnya lampah. Astagfirullahaladzim. kamu ing Musap beungeus ya. istighfar kayaknya udah nedreg Nu pro jeung nu kontra teh geus terjadi ini teh belgung. wah terus ini bisa jajan Da ieu nu pro nu kontra nepi ka para sehat teh anu nungtun Raja Wisnu na masih lain anu jeung pucuk ti girang. Iya, Sok balik deui wayahna. Iya, Moal bisa. iya ibu Kuring moal aya saha anu bisa ngahalangan. Inung, bapak, dunungan, saha nu ngahalangan kuring. tuh gede Hartina geus ngamusuh ka kuring. eta Wah aing oge dianggap musuh berarti. Lamun keukeuh pun maksa tuh teh ora naon eta karareueung naon tetangahan di akal karareueung aya mau sia di dieu mah. Aya buru ini
sieun gitu ku mau sia mah nerakam mau dari selera lain sieun aing mah ku mau teh era eta ku centiana centia mau nama Pot, tak gini pot ulah kaget tuh lah. syah wow saha sorat nah mun eueuh piduiteun sia sorat teh mereka masih dahyang syah tah ngekeun simak nepi ka kitu simo saha ini cemreng sada domah kecekek gitu kan Ulah kaget Pot. walah juragan Gatot Kaca ya urus ya omat buru-buru ngagugus ya kayaknya dah pasti teteh nyarek sarua ada geuning ngidinan ka kuring geus Datan nirata ngademane upah kulingan datan nirata ngademane upah kulingan upah kulingan hatur anom nuhun dolah. kan semak kape hatur Nuhun Pot cager. ibar bulan oh syukuran Usum naon di Tumaritis. Lumawi abdi teh agan gagal panen di Tumaritis teh waktu kuberit Gagal panen. nuhun 2 hektar teu kaala bulan Kuberit. sanes Kagaringan. sanes Bajir. sanes Naon. dialah we kun boganya abdi mangalamun kudu bogadan eta malak tinggal di dulungan baeud eta deh heureuyan atuh lain di Banyolan itu sing ningali sikon aya rek heureuy kudu keur guligah jelema teh eta mah teh dulunganana we pejabatna teh nyaho seni teh apa megang teh Sanepi ka sawarga. teu acan agan tebih keneh Wayahna ulah dituluykeun. ulat Ulah dituluykeun ulah. maksudna ya cek aing oge bahaya Harita dina riungan di karaton aya saha? Sur Pandawa sadayana Tuluy. Gusti Batara Gusti Baladewa Saha nu nya tujuan mana ini ka sawarga? Raja Amarta Gusti Prabu Yudhistira Maneh apal teh Uwa Batara teh tugas Mahatunggal. Pikeun garengseukeun pasogregan. sumuhun Tah. Asa dilengkahan Uwa Batara. wah Sedengkeun di badaya naon-naon di kasawarga teh hubungan anak kulit jeung Uwa Batara. Tapi kumaneh teu ditoli, teu dihargaan hartina teu dihargaan. Ayeuna teh Pandawa dibenuan ku Uwa Batara, ku Uwa Baladewa. wah kang tos aku Baka damang Uwa Baladewa, baka damang Uwa Batara. Seug upama maneh gagal, tetulus tetulus ngagugat ka dewa. oh gitu Iya, eta persoalan kan ulah bisa kompet daunkeun abdi ge salarasna mah teu satuju ka Tumaritis teh sieun aya urang Kurawa milaria di Sidawala tah naik kedai bisa jadi. mawi kulan ku abdi ge carek Sidawala teh kan kitu teh gagugu Oh jadi maneh teu satuju Sidawala ka sawarga. henteu agan ya henteu agan bisi pajakeun di tiap ku abdi sing jeger abdi sumana ge supaya gede sok abdi sumpah daek gonok gitu sing burutan tilu kacamatan dan kecamatan Batu Wayahna doa.
panuhune ganah tos pameng abdi teh kagok borontok ka palang belang Geus kagok kaleng. ulah Geus kagok kaleng ka. teu beunang dicarek ya teh neutreug lanceuk deuleu lanceuk Lanceuk jeung bapak tong boro lanceuk geuning dunungan ku kuring teu digugu nyaan sia teuing si eta mah dreg-dreg. neutreug teh nu kitu teh noyod geus beuheung bagong teh nu kitu teh Waduh. Oh, nyata kitu. teh nyaho aing boga penyakit jantung Di kau brewas manehna mah. teu ka preuwas aing mah jadi we bisul beunyeur teh dina bujur wayahna balik deui lah moal tiasa wangsul deui abdi era kucai di mana turun ti luhur gunung tepan kajen saah leleberan mun di Bendung hoyong dugi ka Jucungna abdi manggan ulah bakal nimbulkeun papasean Kudu beunang dicarek. lamun maneh teu beunang disarek Gatot Kaca salaku keamanan negara bakal ngayakeun tindakan anu berat ka maneh sanaos sakumaha beratna tindakan moal beunang disingsieunnan abdi aduh astagfirullah Wing. Eta teh kan. teh nangtang ka dunungan teh aing cek kumaha teh dunungan nu sakitu bageurna sia makani teh lebaran Atuh bakal lapur beunang teh. THR teh lapur atuh. makanya sia teh pasti moal dibere THB THR. moal tiasa dihalangan agan abdi Gatot Kaca salaku naon di negara sun keamanan keamanannya demi ngamankeun Pandawa Getring jeung Uwa Batara Gatot Kaca bakal turun tangan ngarti abdi mau ulah dicacanak kan abdi mah cicing serius Hei, udah ngekeun jadi aing ka sentor jantung teh beli hupnap. sia teh nungtun munding ya nungtun Raja Wisuna teh teh lakon kitu teh Jangan pucuk pikiran teh. Saya teh nonton cicing. wayahna dola dik beunang dicari ka moal sabab Gatot Kaca salaku keamanan teu ridho ninggal Uwa Batara Uwa Baladewa Getring jeung sepuh-sepuh Pandawa ngarti ai kahartos mah kahartos bungku abdi moal digugu sah-sah oge Aduh. Oh ya eta manehna teh. jadi tetep di kasawarga samohon bulan kurang ajar sia ditindak ku Gatot Kaca sae bade ngayakeun tindakan naon bae oge nangtang sakadunungan Seolah-olah nangkang teh. wah sarojeng mengkak rezeki teh jadi leuh sedangkan anu bakal kapang-kakak teh lain dengan kursi lain dewek si gareng emak bapak Apa sabaran korban teh? sagara papa ngabutuh Dicumponan kudunungan teh. mau dicumponan proposal oge di mau di eta Mau digugu, tetep mau di ACC, mau di ACC paling di deum. Dikeluarkeun anak di mana Kang Spae. sakali deui Gatot Kaca mun anjeun teu ngagugu dina harti Gatot Kaca bakal ngayakeun tindakan naon anu bari ditibankeun ka abdi mangga bener tega lara tega pati tega kurang ajar Oh. Luas. Soalnya ngising ya Pasti akan eta geus malotot dunungan lah. Una dola sing inget sing yang ka dewek euy Baru-baru prototan ka dewek ku ge urang. dewek geus ngeleper ke jantung saya Pasti. pun Gusti Baeudan aing mah tong boro dipolototan kudunungan meuleud di baeudan saeutik sama rampa urang mah. mun asa teu gebleug naon-naon hirupnya Ngomong oge beurang. wayana moal tiasa bener maneh mau bisa samohon Gatot Kaca teh lurah Tamtama Nagara samohon abdi keterang Apa? nangtang sia ka panglima sanes nangtang abdi mah mau ngagogo we nyaho tampiling Gatot Kaca naon eta agan ngakuna naon Praja Musti Prajawi Kalpalamatan dan Tawisesa sabta pangrungu pacigiring tapak nenggala anjir teh dikeluarkeun makaning mejres ya Pejet terus keluarkeun eta mah. dola sing eling euy
istighfar kayaknya penyon si awak teh tinggalikeun aya rusak sekali mata lumpuh mata ai rumaos maagan kagungan eta mangga we tibankeun ka abdi bener mohon tega pati tega kurang ajar leles anjeun Oroh aya di kumaha teh bisa teh eta bieu kadengena anjir jarum puyuh si dawala omonganana dulu oh paingan wani rek sawarga disebut leuleus jurali teh deuleu jurali teh guyuk kan oh kan si lugaya kan bujeng hingga bisa nyaring teu bisa ngutekeun curug-curug acan bot kamu ingkang tuang heula tuh Ngeureus ya alah di kumaha sia teh heula eta bieu heuh teh disebut leuleus nya sia satiluh metu nu ilmu nu ti aing teh teh didenget teuing nyagan si dawala teh kitu salarasna mah aya leuwihna sia aya leuwihna di lemur oge kitu kan tatangga sadayana Pak RW Pak RT megatan sadayana lulus jadi amuk ya ku pamajikanana wake di amuk dan nu handap dan nu leuleusna si eta naon niat anu ditibankeun ka kaula dola walah nepi ka asa jadi kapuk ka ibunan kapas kahujana duka naon da abdi mah da terang abdi oge deui kaget da jo aya nu nyeret ceuk abdi teh kitu we wah kasurupan si dewalanya oh aya hodaman awakna teh moal kitu kugusan ulun wah kita bisa daya luhur luluhur Sumedang nya wah kasupan Cut Nadin gitu atau yang gelung meureun bisa jadi mau lah si jagekeun deui sia teh teh kadunungan sia teh ulah megatkeun ti koro aing sia teh cing cageurkeun dola lah cageurkeun teu tiasa doh teu bisa naon-naon abdi mah ya si anu nyuruh teh yang jaya perkosa mah sia teh oh, bisa jadi itu teh atau yang terong pewot pegaya orang terang peot lewat sekar cing tulungan kalau hayang cager palai damang iya anu kagungan damang saha cing pangeran saha pangeran teh nya percaya kaula teh ka para juata marasangat juata para lemanten bayar-bayar tah eta nu jadi salah mah salah kaprah teh eta sing sapenta ka dewa nun para dewa kaula minta cager para dewa aya karasana henteu geuning dasar ampun salah kaprah hatinya Aisyah sok ganggu pemandangan batur kuring nanyakeun kita disamat dewa nu sok disemah cing lain ganggu pemandangan kuring mah cing iya dan dupi dewa aya inung bapaan aya Batara Guru bapana aya bapana Batara Guru ya pasti aya inungan aya bapak ada yang ngaranna makhluk mah nah itu disemah dah sabab di atas langit aya satelit cicing aya di luhur langit aya langit aya langit di luhur langit aya lalai lalai mah diparahan ya tuh kayak gitu atau di luhur langit aya Korea oh di langit ini mah aing aya Korea petilu di rombongan Korea Selatan pan Korea Korea
tim yuk Dewa Sakti aya nu leuwih sakti, dewa kawasa aya nu leuwih kawasa. wah aya eta oke Saha tu pangeran kaula Nu ngajadikeun dewa, nu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina. saha Allah jenenganana. jenenganana Allah anu jenengan ku Allah teh saha Laisa kamislihi sayun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Dina dat oge aya 3, dat mutlak, dat muqayyad, dat katarosi. Wah, liur aing bawa ka nyawa antang bawa ka nya liur aing teh. papare dia Nya. Allah jenenganana datna nyaeta laisa kamislihi sayun. Asmana Allah, af'alna kun payakun, sifatna Rahman Rahim. iya Ta Rahman Rahimna ye welas asihna anjeun ge kabagian keneh jadi pangurus hartina robuna teh pangurus sok langsung keneh kanu kagungannya eta jenenganana Allah eta alamat keur anu diibadahan nu sabenerna. Kuring teu hayang boga pamimpin boga pejabat agamana eueuh dina hatena nol dina hatena naon sabab engkena bakal nines ka rakyat bakal tega ngahalalkeun kana suku pacaran buktina bieu rakyat sorangan ku anjeun diancam keur kapentingan saha anjeun jadi lurah tamtama teh keur kapentingan negara jeung bangsa aing bangsa mana bangsa Marta nah arek dipaehan nah arek ditenggelan aduh karena republikeun geura sok republik re teh naon re kembali publik umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Oh ieu mah lain dari rakyat oleh rakyat keur maranehanana we baru tikeuk nih. Oh matak garanut oge. oh palu citra Oh rekeningna garnut teh. rekeningna palu citra rekening kentung pikeun ngakrabkeun kaula ulah nepi ka mitos ieu ngalayang pikiran teh neneangan Allah. Oh kitu. Iya Ulah jauh tina wujud ulah anggang tina awak. Mun ngaji ulah keluar tina dirina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beheung jeung beheungna aya keneh antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. walah eta nun Allah kaula minta cager Tong cacarawokan da teu budeg. halo Ti mimiti buuk nepi ka awas nepi ka panon nepi ka suku kabeh ieu alat deteksi anjeunna yen urang moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan raqib jeung aktif. dah Utekeun hate kana jalan anu hade sok tobat rumasakeun heula dosa sumohon pinuh urang teh ku dosa obalokot boh nu inget boh nu poho rumasakeun heula tumangprak kayaknya jing kayaknya nya moal cager atuh sanajan dina hate sanajan dina ngomong anu tarik ari hate kotor keneh mah sumohon qad aflaha man tajakaha hak didinya domirna kana hate bagja keur jelema anu geus nyucikeun hatena ngabersihkeun mana tuh da teu kukuringnya iya kusorangan geuning teteh percaten iya saha diri anjeun teh cing anu sabenerna eta
mah pangkat mah populasan Cak saliwat teman saya teh dunungan menuju tilam keur aing reket cuma ketilam kumaha saya tidak kudu make tilam dan teh dunungan urang teu margi di hadapan Allah rekep deng-deng papak sarua teu aya Gatot Kaca pangkatna panglima teu aya Sidawala teu RT acan sarua di hadapan anjeunna buktikeun tong buktikeun ngadahar uyah anjeun seluruh tamtama kumaha asin sarua jeung kuring asin dawa bedana istilah lamun agan nuang gula amis sarua jeung kuring teu kepikiran geuning geus mau jauh kena Kang nyoon sia geus kadinya doa irama santrena sia teh nanti ketinggali puasa tara sia teh tara ketempo malah geuningan jeung aing basa bulan puasa teh ku aing diajak dahar teh daek nih bari nyumput di goa ajarkeun teh ka murid ka Cikadut saha teh nu awas teh narek diaku ku anjeun Iya. apa riwayatna Kumaha? dina nalika Adam keur ngajepepeng Adam teh cicing cing nama apa oh Adam tukang cukur ya lain ada mah Adom atau Adom Sutisna dina nalika Adam keur ngajepepeng nu ngajepepeng naon wujud keur ngajepepeng para malaikat di piwarang sujud Iya. hei malaikat sujud tak ka Adam brah malaikat teh sararujud ka Adam Iya. aya hiji nu teu sujud setan iblis lain ya malaikat pan kuring teh nyarita teh kitu hei para malaikat berarti malaikat sarujud tah aya hiji malaikat nu teu sujud kulantaran eta hiji malaikat teu sujud nya meunang tegoran ablasa bedegong oh jadi iblis teh bedegong artinya teh tabarang na eta mana ulah mitos darna mikiran ka baheula Iya. lamun mikiran ka baheula ai Adam diciptakeunana ku Allah manusia marmot atawa jin cing Ya manusia. benar Iya. yakin ari anjeun marmot manusia Manusia. enggak saya ka anjeun eta wujud anjeun teh aya nu sarujud Saha diantarana? awas denge rasa nu awas ame pusik malik Iya. tapi rasakeun dina wujud anjeun aya nu teu sujud ka anjeun Naon? hawa nafsu deh ese dikanalianana lamun dituturkeun ku anjeun eta hawa nafsu kaituna bakal terkutuk jiwa anjeun ieu Kang Asep Albaah Walah. tak urang teh wujud urang teh eta teh miniatur ti anjeunna nah nuduh kanu jauh nah nyawang kanu anggang jeung nah sagala diaku ku anjeun ulah eling dola terus istighfar kayaknya ulah hareup teuing dola aing anu sepor jantung nu dola nepi ka ngandeukeun Braja Musti Braja Kalpalamatan dan Tawisesa eta teh hartina Gatot Kaca mah naon-naon teu daya teu upaya rokrak anjeun teh waduh biji asli nabi ngajungkal dah naon murek dipeka sombong ku anjeun naon murek diaku ku anjeun geuning buktina mah rokrak naon udah lebih bangga syariatna Gatot Kaca jeung Dawala sarua pada sakotak ya eta kadang-kadang Dawala pangluhurna benar Kang di mana kuki dalang geus digolerkeun sami dina kotak aja dong
Dewara kaya. Sekurang Jawa mah manusia ora anak kagablek. Oh, eueuh kaboga, eueuh kaboga. Goblok mun dicampur aduk gitu bahasa. Jadi artinya eueuh kaboga bekangnya. Manusia itu ora tidak punya apa-apa. Ora anak kagablek. Luar biasa dawala. Hah? Luar biasa. Dek ilmu naon kanjeun? Jeung naon nu rek di aku? Iya. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Atuh kumaha nya kaula ye perintah ye. Jalankeun. Biasa we jalankeun. Parentah teh naon? Pikeun nyapat anjeun dideheuskeun ka Batara. Tak geuning. Nah abet nyengcang dek nenggelan kuring. Sakitu nu butuh teh. Nah kinten kita nak kerasa lamun ada digiringkeun dihaturkeun ka Batara. Siap. Doh. Pada dihadapkeun ka saha Kang? Mun tita tadi. Heuh, pirasa Aing kitu. mah tegang meureun. Oh, teu kapikiran mah tadi. Eta Gatot Kaca. Kan? Iya. Ilmu ti abdi teh si dawala teh. Ari denget teh. Teu pira kalimana teh iwa peye nasi jagung. Aduh. Naon teh artina? Ting naon. Sudah tua, sudah nenek tetap disanjung. Aduh. Pake-pake segala. Sudah tua tetap nyandung. Harus tunjuk teh. Ngurus tunyung euy. Upami kersa mah wayahna atuh aya di haturanan. Siap. Ayo. Luar biasa. Sidawara di Ladudi. Lain aya kitu. Naon dunia saya kan? Oh, teuing kayaknya cebatur gitu teh Ladudi. Lain aya kitu kalau Saciduh mah teh sakecap nyata dulu. Gatot Kaca eta awakna busi teh gini. musi urat kawan. Tulang wajah teh leus kupat bener. Bener kan? Lamun aing boga nu kitu ilmu geunah. Kenapa kumaha waktu kenapa? Aya kadu di luhur jalan rawuh bisa reungit. Oh, terus Cik aing teh leuleus ya tangkana. Lo berat. Heuy, kamu dagang mah teu boga modal geuna naon. hebat. Kan aya kitu. Aya jelema nu ngajago aing aya 10na marau bedog. Oh, du polontong. Bari kicing di anak tiang listrik. Oh, Cik aing teh hei tiang listrik leuleus. Kawatna jadi jetrum. Kresna Baladewa anu nganti sumpingna Gatot Kaca. Gatot Kaca. Wah, jagakeun sadaya-daya. Bawa ka dieu si Bulajar. Bawa kali si Bulajar, kisi kowe. Tenang Raka Prabu, tenang. Cali kasep. Diuk. Bawa kan itu si burung deh. Ya beri orang ada.
maka pihatur kula nuhun lah diuk geuning ieu teh diuk layak tenang Raka Prabu tenang paparah heula diirik siapa ieu gede hulu geus gablek naon sia teh udang kan tenang Raka Prabu tenang tong diogo tong jeung bener begitu abong anak jelema sangsara sia oh eta teh tidak ngalamun jauh teuing teu boga etika stres ya teh nya oh bisa jadi modaran bae punten atuh kapenggeran ieu lah maka pihatur diuk ieu deui ya pamawa amuing modaran bae duanana gara-gara sia calik cing dioke akan kaget kun nerahan ningali kaget kun nerahan ningali Kang Sampun Prapta ya Sampun Prapta sang nalendra oge para dewa kaget ku keukeuhna Yudawala maksa mereka sawarga nguniraha ngandika pegasa Allah nun wa duh eta swanten persisnya ramana oh di mana benangna ieu teh parantos hampir bade ka kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamulyan wah bedi turun buah dua belah eta teh nya bisa jadi hampir ka Indramayu tadinya mah cenah nyimpang heula ka Anggada nyawa nih omongkeun we yakin mana dan bahaya karena lagi gak hibur dawala abdi lah podaran saya surajan ke Raka Prabu tenang lah ulah dibawa jadi tatuman geus sidik salah da bawa ngartieun dibawa kana hukum oge jelema kitu mah wah buta hukum bawa si dawala pondok umur tadi tahap kahiji juragan Gatot Kaca geus aing cager ayeuna ieu jantung beratnya mana jantung teka pereureuh teu teka pereureuh jantung teh ratu lirin nu tutunggulan cager-cager saya datang piring dia putih gue datang-datang sagu goreng dawala abdi Gusti lain selenting deui lain beja deui wah tapi kasaksian geus ebre yen bade waktu minta izin pikeun rumah kasawarga ka Pandawa sumuhun aya saha dinya katingal salirage aya sareng Gusti Prabu Baladewa aya ajen maneh minta izin ka kaula doh eta da abdi mah da karaja abdi kadunungan akang dikawit Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat ku abdi dipapai birokrasi biasa raja abdi non teh rasaan mamalapah da salira mah sanes urang amar tapan urang negara Duarwati Gusti Baladewa urang negara Manura da abdi mah prosedur nu diange
Apal maneh teh ini teh kasawarga sumuhun. Apal maneh dewa. Maksudna dewa teh mersayakeun ka kaula anu ngawasa dunya teh Kresna. Tugas mah tugas saya aktifikeun ngarengsikeun pacokeun alam dunya teh Kresna. Naon tugasna? Pikeun ngarengsikeun alam dunya. Dunya mana itu? Nah ieu dunya teh disebat rengsek ku ayana salira. Jauh kareng Da seueur keneh teh negara-negara nu perang ti negara ka negara. jauh kareng Seueur keneh negara jeung negara perang gitu. Sobi kali abdi nanya ke negara mana itu nu diamankeun teh. Ya alam dunya tong boro alam dunya nu gede eta dunya anjeun geus riweuh. Duh. Riweuhna geuning kasinggung ku ayeuna kuring. Nah marukana raos kitu manah kitu. Amankeun heula dina diri sorangan. Amankeun heula hate. Kunaon teu jadi jelema hampuraan. Bener tangteremkeun heula ka mana Kumaha sasara baik-baik jeung abdi sam. Mari kita berdiskusi. Anjir. aya kitu Kang Batara Kresna teh aduh leuwih ti advokat belgu. wah gelarna Babaturan lagi Adnan Buyung Nasution, murukan teh Kopi Anan, Ruhut Sitompul, Stopul gelarna ge Batara Opik, opik waduh advokat dulu. Geuning buktina anjeun geus teu aman eta dirina nah abad kasinggung ku si Dawala. Pinter naonana ieu teh. Bahaya di dieu lamun ieu nagara dipimpin ku nu palinter. bener Sabab ari ilmu teh ngancikna dina otak. Mun otak kancikan ilmu urang bakal pinter. Geus pinter bakal enteng usahana, loba hasilna ngan gede dosana. Sabab gede dosa teh nu pinter mah da usahana kanu bodoh. Da kanu pinter deui mamadaekeun. Barengan atuh ku iman. Ari iman ngancikna dina ati, mun ati geus kancikan iman urang bakal bener. Geus bener bakal enteng ibadahna, loba amalna. Jadi ayana ilmu jeung iman teh keur ngandalian hawa nafsu. Aya nafsu dina akal jeung elingan. Di mana akal elingan geus kancikan nafsu urang bakal salah. Geus salah bakal enteng cilakana jeung loba kahayangna. dah eta Nah, anu pinter teh kitu. lah kamarina Dola. iya Angin trapala dewa. Angin trapala dewa. Bendera nafsu kang gila-gila. Ya, gila-gila. Udang sia Yahudi duh jangan komode ku Gusti mah modar sia wae. jalma hampang lu mentah Yo iya. eueuh sugan hiji nu hiji Hei, Baladewa. Coba itu Allah Astagfirullahaladzim. Uing. Dewala, eling, siti dewala. kapaureun ka dinya mah cing ulah kalagungan Cicing, siya kabeh. walah apa hese model lamulan
nah memang nah hak asasi kuring salaku manusia terek diukur ku tungtung sapatusia dumeh raja coba itu si urang ajar dumeh kanu leutik mata pedas ya doh eta kabina-bina teu neuleuh teuing bencak tapi lolong aja dumeh sampean harung gampung dibeakeun ku sorangan hampang leungeun barangasan hampang leungeun teteungeul barangasan jadi jelema teh biasa adat-adatan teh leuleus sia wah eta geus kitu makaran leles para dewa Gusti Batara bade leuleus ke pot ke ayah kasieun Kang tenang tenang teu bisa tenang tapi kaki itu tong pipiluan rek dileulesan ulah Balan tau boga ngaran itu mah ya boga ngaran aya aya atoh aya sieun aing kumaha mun aya nu cobaan aing kejadian kitu jo peceng hul teh dina hate dieu waduh bener tuwar sepot dawala abdi cagerkeun deui lanceuk kaula nasaha anu nyiksa saha cing abdi atawa saha nah memang na diteungel ku abdi bieu pan kadenge ku kaula anya nyebut leuleus abdi mah nyebut leuleus ai itu FSMR nah jojural itu nah dari tengah dari cibit-cibit aja Geurlah cageurkeun aing kapan boga pusaka kemang sangkok Wijaya Kusuma teh Raka Prabu doh waras tu makani jati-jati tu makani wala surya kemang sangkok Wijaya Kusuma kemang sangkok Wijaya damang dah begini nah sia teu mati saas dawala teu mati doh kana nanyakeun ka abdi benar mun paminaroskeun ka abdi pangna teu mati nah atuh teu matuh da jiwa anjeun teh motah sabenerna tah gentos ku kemang gadung da kemang cangkok teh ieu lagu menggadung kesewa daman geus eueuh nya ayeuna mah geus eueuh harodaman segala lencarnya ya jimat-jimat teh da eta atuh da hate na kalalotor bener hate mah da pogo hate dipangpalerkeun ge hese akibat kapenengan deui teh desa iman dolah lah cageurkeun aing nah saha nu ngaleuleuskeun da abdi ge teu di tengah hajan teu kitu da teh maka pancing ku anjeun jauh kurunyung we kitu da sarua meureun eta keneh kitungan anjeun mah meureun kupur bener naon kupur artina kupur teh tertutup jiwa anjeun kasucianana loba poek oh gitu Gatot kaca laulan pasti anjeun ngalaman kieu tadinya leres pisan gua mulai juragan Gatot kaca mah ku abdi nya wakang menang di rupanana teu perjanten ka abdi kan teu bade nyebian alhamdulillah tong ayah bener lumayan Lumayan. aing aya hargaan aing ayah ini nama masa etik gue semoga modal ini makan kan bade leuleus moal kan ieu bade sanggup goreng tuh mana ceng pada jago goreng nya atuh urang meredih we kan damang agan wush sudah
Kakak Prabu bereskeun aing balik Aya kakak bayar heula hutang euy saya kakapok kakak sa nikah di tempat gua nikah halik bot pada di lulusan gua abdi nikah mana nyingkah pilih pada di lulusan nikah pilih pada sok buktikan ya anda tega lara tega pati tega tinggalkan isu naon isuk teh isuk di Brebes tinggalkan tek demonstrasi bahkan alah ampun Sang Nalendra Prabu Batara Kresna doh iya ge anu jadi kasinggung teh di payunan Gatot Kaca doh leres lajeng meremkeun sosana iya ge ngawatek Aji Triwikrama awakna ngageungan sagede gunung anakan doh sirahna mapakan mega iya ge socan nyorot nandingan Surya Kembar dan nerahingkang ngawatek Aji Triwikrama ngawatek Aji Triwikrama watek Aji danar-danar nafsu alah dulu Dora doh nikah dong keblok si dijajak hayang dijejak siya teh moal teu mejrel cicing anjir eta awak dulu itu muing itu sirahna dulu itu bukna kadupak angin riri abad maka alah anjir bulu kelekna dulu itu pohon ya gitu-gitu teh mah alah pak anjir ya naon kan inung suku na segede jublang wah inung suku teh hayangnya hotai na segede kumaha jika nama sadesa karungkupan tak kutai ieu sekali sia hayangnya bongan teh nawaran ka aing sekali modal teh serweun ka alah iman kedalapan kuman misang busiat na teh gor teh pinuh hayang nepok kanyut na we sini kanyut sieta mana yang ngau keterona nama tengah gulidang katenyo ieu aing katinggal ngagedeannya mohon tadina aing dihanapeun tangkakai nu jarangotan heuh mohon ayeuna mah eta tangkakai nu jarangotan teh ngan ukur samet mumuncangan aing jangkungna nya ya mohon dek kumaha si ayeuna cicing cicing dirinya apaan tadi oge asa ulah nanaon moal dina naon bisa so teh hirup jelema dina naon lamun sok nanaon apaan teh naon-naon tadi oge sabar sih da salira anu kakenaan ku naon-naon mah teh nya bongan teu lupa da hak anjeun salaku manusia teh diculkeun sidik tidur tidituna oge manusia mah sidik tableg amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah kamilah nyaahan dedehan welasan asihan hampuraan nah aya batara kitu patut mana manusiana da eta mah kurunyungna tina nafsu kikituan teh
aing sakit gede na teu sieun geuning napak keneh dina taneuh dina jagat begini napak keneh dina bumi hartina gede keneh bumi gede keneh ieu pratala sedangkan ieu bumi numutkeun ilmu abus kana otak kuring tuh gini komo anjeun teu siti kukuna benar nah naon kasieun anjeun hiji naon sieun coplok iman coplok takwa kanu kagungan anjeun jeung kuring Hidawala ya ang Hidawala siapa mendeganjeng aing naon sapamandagan eueuh pemain kasieun eueuh aing mah eueuh deui kasieun teh sieun teh ka bagian sangu eta mah ipis kana imanda tuh ampun teu sieun ku aing dirawu dicekal ku leungeun sabelah empek bade kumaha-kumaha oge olah pasrah semangat nganda tetep bakal beda lain hartina teh anjeun menuturkeun nafsu kuring mah lain dina jalur sabelah sing sok hayangnya adukeun panyungkun anjeun jeung keyakinan sing ada keuneuan dek nyamat dedemit sok dedemit mana samat karuhun nanti sok adukeun jeung aing nangtang anjeun lain nangtang sok adukeun ku anjeun jeung kuring pikeun ngabuktikeun keyakinan kalah beuki jero sia ngomong teh nangtang ka karuhun nangtang ka dedemit barakasakan genderewo apa ditunggalkeun ku aing ditunggalkeun kumaha la ilaha illallah eueuh deui kabeh ge anjeunna wungkul boh hade boh gorengna dek saha nu ngalewihan eta barang berai teh ti awang-awang katingali dawala aya hiji nur anu beda cahaya eces jentre pertela ngemang bolet nyaeta ku indra kagenep kabacana duh yen dina wujud dawala aya cahaya nu luar biasa wah kempes jangan ngartikan deui leus duh naon aing maneh kita tadi lulus leusan saha tuh lulus teh kabagian we itu inget teh kana kejo kana hakaneun wae si eta mah da dawala abdi kulan luar biasa doh salajengna bade kumaha ayeuna pek gula rek lalajo lain silaing ilmu di mana teh nu kateuing atuh sakitu Allah kakak saha wa tuturkeun wa kumaha tuturkeun sok sak gogo si piomong bios atuh mangga lulus da dengan gitu we lulus ya lah ini sok dola kumane sok aing nu tarikna lulus aduh pot ulah heuli pot merukana kumaha naon ieu teh mana atuh meni geus geus karunya damangagan lulus insya dek milu ka sawarga ai ka hardi ge mah milu ai oh misalnya cang eta mah hayang ngilu ke cang kana mama sia lamun hasil lain jadi hayang mio do hayang HP hayang HP
hayang pulpen anu bisa nulis ku sorangan aya kompor gas hayang kompor gas oh, anu ngareneng tilu hayang apartemen aduh ini muruduh ke hayang om jeung hayang baso naon bulat seperti bola pingpong pira baso ayo kurang ini kasawarga menolokan ya